Kabayan diuk dina golodog nyarandekan tihang bari nundutan. Tuluy ngagoledag di harudung sarung. Dua budak Ujang jeung Otong kaluar bari ngaromong tari. Kabayan anu risih kagaruahkeun. Urang ajar maraneh beut ngagandengan, kami keur mujasmedi, sare bari tapa nyiar ilhamna impian, lurus tunjung bebenjit, rasakeun sia kami hayang nampiling. Nada ampun hapunten mamang kabayan, kuring teu tata titi. Mugi mangkabayan ngahapunten terbalik bendu, urang katampi rumaos lepat moal rek deui. Ujang jeung Otong nyembah bari sedeku acong-acongan sarieun. Heg maraneh ku kami dibere ampun, ulah rek mindoan, talajan matak bari bin, batan ulin mending ngapalkeun di imah. Katos pisan sim kuring teh ngambulaku, hoyong masakola nyiar ilmu ukur ngimpi, kurang miskin waragana awis pisan. Euleuh kulan maraneh teh meuni kitu, mun hayang sakola isukan ka dieu deui, ulah poho bari mawa kadaharan. Ujang jeung Otong ceuring hak si Pelong bunga. Leres mangkabayan, suwe mangkabayan. Heueuh. Ore urang rek sakola, ore rek sakola. Ujang jeung Otong datang ka buruan imah kabayan bari mau kadahareun. Mangkabayan sampurasun, kuring Ujang dongkap deui. Kuring ge Otong nepangan janji kamari, kuring teh hoyong sakola neang ilmu jeung pangarti. Heula kami lulungu dagoan sakedeung deui, eta naon nu dibawa? Kuring mah mawa waluh, Ti kuring mah buah-buahan, sampe sabaskom. Kabayan cengkat bari nyokot sampe tuluy dihuapkeun. Yeuna urang dialajar ngitung, kami na guruna, sakola mah kudu duit, nu penting mah bisa ngitung bisa maca. 8 hiji ditambah sampe 3 sabaraha? jadi 4. Gundul hiji, merenahna jadi 5. Pek itung sesana. Sesana 2 aker kuring, nu hiji dek dibikeun ka si Ujang. Maneh euleuh geuning maneh calakan, syukur tapir jeung mutekar terapi ngorehan rizki. Ujang jeung Otong mikeun sampe jeung kadaran sejenna tuluy ku kabayan dicokot. Jung baralik isuk wang hanca, arapakeun kade poho, ngitung teh ngala pikiran, mulang tata aturan lain keur ngakalan batur,
lain keur nipu Pak Asep. Piulang mamang ditampi ngaturkeun nuhun pisan sim kuring bunga hate kenging ruang bisa milang ka aksara-aksara Tong make di agung-agung amakeun ka balarea.